Biasa tari rezeki nya nanya. Nya John, udah tadi hujan meren. Kayak ada si Abah, kamana nya? Oh ya kieu can datang. Keueuh nya si Abah can datang. Teu bae lah kage jauh datang. Aya lagi gireun. Lain John, meni asa kareueung kieu nya. Malam naon ieu teh John? Malam Jumat Kliwon. Oh, paingan beda John. Sora anjing bebaung jeung sora manuk beuk mani patembalan. Ulah dibawa as kitu naik ah. Lain diwawaas John, tapi ieu bulu punduk meni asa muring kaki John. Ade ah. Bisa babi ngepet. Oh, nya cenah John. Di lembur urang teh keur usum babi ngepetnya. Tapi kira John, asa bau hitut. Mana hitutnya John? Oh, maneh we meureun hitut ah. Mana bau hitut ah? Hitut bau maneh. Kela, lamun urang teh hitut, maneh teh hitut, saha atuh nu hitut? Buat curi gitu John. Alah, gagapah sia. alah, Dewek mah teu hitut. alah John. Kadangu ku maneh? Geus naik. Ulah gue jerud. Ojon kerja beteung. Oh jadi maneh nu hitut? Ente, tapi ojon busiat. Si waduk. Aduh, Jon, inai. Ampura, Abah datangnya telat. Tenan naon, Bah. Ngan pedah we tadi mah ngerasa keung. Alah, ulah keung. Ayeuna mah panggil saya Abah. Biar teh Abah rapat di kantor RW ngebahas gosip di lembur urang. Oh, gosip anu jelema ngadadak beunghar teh Abah. Nya naik, gosip babi ngepet. Lainnya berita eta meni asa gancang nyebarna teh. Nya eta Jon, palaur, padahapan, can puguh. Eta bener jeung teu na. Inai mah jadi curiga bah. Eta jelema ngadak-ngadak jol loba boga duit. Nya naik, tapi ulahnya ka kitu lah naik. Tingali ku Abah pamajikanna runcum masna ge. Ku Abah ge katempo salin emasna reuceum, barang-barang anu di imahna alanyar. Lain eta siditna teh asa loba wae. Ti mana deui coba lamun lain ti nyegig mah. Tah, Nya Jon, tapi nah ngobrolna bari gagaraw nu hanap. Ojon keur PMS, Bah. PMS kos ABB wae. Tah baleun naik. Lalaki oge sok PMS, Abah. PMS naon, Jon? Posisi manuk salah. Tuku sepatu hikmah budaya, bukti saksi ijab saur. Ya, nuhun ya tos ngabagjakeun Bunda. Nya eta mah geus kawajiban ayah atuh Bun. Ku Bunda didoakeun sing gede milik ayah. Amin. Ngeun mun bisa mah duitna ulah dihamur-hamur Bun. Mun bisa mah ditabungkeun. Nya atuh ya ku Bunda ge ditabungkeun, tapi saware dibelikeun perhiasan. Alus atuh kitu mah. Ayah oge hayang nyobaan bisnis anyar ieu teh. Ih, casok atuh ya, mumpung aya modalna. Rek nyobaan bisnis online. Tah, ayeuna mah kerjaman online ya. Ojek online disingkat jadi ojol. Pinjaman online disingkat jadi pinjol. Tah, ayah oge rek nyobaan bisnis kontrakan online disingkat naon ta Bun? Kos.
Pokona ayeuna mah Dede doakeun ojon sing gede rezekina, sing panjang umurna, meh tereh ngalamar Dede. Pasti atuh Jon, ku Dede pasti didoakeun. Adah. Hei, Jon, Dede, kernaon di dari Biasa we ceun ujung ngobrol. Ece rek ka mana di atuh? Uce mah geus ti warung meuli lilin. Ayo ajon, Dek. Uce mah rusuh aya perlu deui. Marangga. Mangga atuh sok mangga. Kacurigaan selama ieu teh geus kabuktian geuning euy. Naon sih ngomong teh meuni teh jelas curiga ka saha? Berarti bener si ayah Amir jeung Cek Mul teh jadi babi ngepet ku sabab bieu geus meuli lilin. Ngomongkeun batur Jon Geus atuh. Urang ngomongkeun hubungan urang nya. Jon, Dede beuki dia teh beuki bogoh pisan ka Ojon. Sarua ojon oge bogoh ka Dede. Pona cinta mati ojon Dede mah. Sok aya nama peureum Dedena. Geus ieu geus peureum Jon. Kumaha rasana? Poek Jon. Tah eta rasana lamun ojon tanpa Dede. Bener gitu eta cek beja cenah di lemur urang teh aya babi ngepet. Ulah percaya teuing Eti lamun can aya bukti nama. Eti Neni keur naraon di dia? Nya ya ieu keur nongkrong. Aya geus di mana? Geus di pasar, ieu meuli nyiru. Ayo loba pagawean keneh. Mangga ya. Tuh kan cek kabuktian aya Amir bieu meuli nyiru. Nya biasa nama eta jang wadah duit hasil babi ngepet. Tuh kan geus mulai aya titik terang ayeuna mah cek. Nya geus keun bae da eta mah lain urusan urang. Nya sih cek kan urang kudu waspada we. Urus mah diri sorangan heula we. Eti kan ayeuna jomblo. Geus aya nu PDKT ayeuna mah. Sok atuh der. Tapi kalau laki nu ayeuna mah jangan minta hati, mintanya tangan aja. Nah, cek biar cinta Eti tidak bertepuk sebelah tangan. Abah can percaya keneh kana eta beja. Nya Eti, abah mah can percaya, lamun can aya bukti mah. Ih, kamari Eti ninggali Cek Mul jeung aya Amir meuli lilin jeung nyiru. Ulah waka suujon Eti. Jang naon coba eta aya Amir jeung Cek Mul meuli lilin jeung nyiru. Nya Eti, tapi kan can kuat bukti-buktina. Katempo atuh ku Abah tinggali aya Amir ujug-ujug loba duit. Komo eta Cek Mul perhiasana jiga toko pindah. Nya oge Eti, sedangkeun abah oge apa? Pagawean ayah Amir kan ayeuna nganggur. Nya Bah, di mananya eta duitna? Nya Eti, mau ningali ka dinya mah. Ih, Abah, rek ka mana geus siap-siap? Rek ka imah Pak RW aya rapat deui, bari sekalian rek ngopi di ditu. Kade ah. Kade naon Eti? Abah lamun rek ngopi di mana wae oge bebas. Sok. Ya terus? Lamun nyusu ulah di mana wae nya. Tas di mana, Tong? Geus dihareup, Bah. Mawa naon eta dina keresek? Tadi Otong pepanggih jeung aya Amir. Cenah titipkeun ka si Abah. Naon cenah, Tong? Teuing cenah mah hadiah lebaran. Cik, buka, Tong. Naon geuningan ieu mah sarung? Sarung? Aduh. Buah-buah sarung. Ku naon, Bah? Jiga nu kaget kitu. Henteu, Tong. Simpen deui weh na keresek. Nya, Bah. Tadi nama rek dipake ku Otong. Ulah, Tong, paur. Paur ku naon kitu, Bah? Henteu. Tong, geus weh. Sarungna simpen weh. Simpen di mana? Eta, Tong. Dina deket TV. TV nu belah mana kitu, Bah? TV anu di ruang tengah. Nya, Bah. Bah, ngomongkeun TV, Otong mah sok kapikiran. Kepikiran kumaha, Tong?
Eta jelema nu nyiptakeun TV pertama kali pas ngahurungkeun TV-na nonton acara naonnya, Bah? Gimana Ambu? Iya tir bumi Pak RT. Tas naon ya ti bumi Pak RT? Iya menergen data kartu keluarga Jon. Jon, asa rame nya di kampung urang teh. Apa tuh? Rame naon Ambu? Ih, kan aya babi ngepet cenah. Oh, apal atuh eta mah da rame pisan beritana. Nya asa sararieun nya ayeuna mah aya babi ngepet. Bu, teu kudu sieun ku babi atuh. Nah, babi mah leumpangna tungkul wae. Iya, tungkul. Terus sababna? Ku sabab eraeun, keluargana babi kabeh. Jon, ayo antar Dede ka hareup. Karep ka mana? Ka warung Jon rek meuli sampo. Eta gerak sorangan we atunya meni. Ini sieun atuh Jon. Sieun kunaon? Sieun babi ngepet. Aduh, bohong. Eta mah bohong, carita bohong. Iraha Dede pernah can panggih jeung babi ngepet nah. Acan si Jon, tapi anggar we Dede mah sieun Jon. Geus hayu atuh. Tah kitu atuh Jon mun bener Ojon bogoh ka Dede mah. Tang tuh bogoh mah Ojon bogoh pisan ka Dede. Lir ibarat angka 1, 3, 4, 5, 6. Naon maksudna Jon? Eueuh 2 na. Kudu didatangan ieu mah sudah. Wah, bingung pisan. Wah, Assalamualaikum. Ya. Punten. mana si Abah teh? Geus ah. Jadi kumaha ieu teh, Bah? Hari ibu-ibu mah kumaha bapak-bapak na weh. Nya Abah oge kumaha persetujuan kabeh warga. Ojon salaku ketua Karang Taruna keputusanna miring ke warga. Tah, ari kitu mah. Hayu we urang langsung datangan ka Imah Hamir. Jadi, mari lu kabeh ka ditu, Bah. Nya bah, kumaha maksudna? Nya nu rek milu-milu supaya aya saksi oge. Siap bah, neni rek milu. Nyangan kade di ditu ulah anarkis, ulah main hakim sendiri. Omat berak detik, Ciko ulang ngilu. Siap bah. Ciko minta jajan pula. Inai, Ojon, siapnya amankeun di ditu. Siap bah. Bah, hampura, Eti mah mau bisa milu. Nah, mau milu. Eti keur em. Padahal tuh keur mens mah malah naon ngilu weh. Bah, keur em lain keur mens, tapi Eti keur mencret. Bun, kumaha geus sagala disiapkeun kabeh? Geus ya, pokona mah 30 bingkisan ku Bunda geus diwadahan. Ke ari duitna mah pisahkeun we, Bun. Eta mah ku Bunda geus di amplopan. Ngan kade bisi anu kurang. Moal ya dah ku Bunda geus dileuwihan. Tah, kitu mah atuh. Pan urang teh kudu berbagi ka warga di kampung urang. Nya ya, tinggal isukan Bunda bewarakeun ka warga. Pokona mah jam 4 sore aya syukuran di imah urang. Tah, alus atuh kitu mah. Keke ari daharna kumaha, Bun? Kalem ya, Bunda geus pesen catering. Regreg ari geus sagala siap mah atuh. Nuhunnya ya, Bunda teh meuni bunga pisan. Nya kudu bunga atuh. Kan ieu rumah tangga, lain rumah duka. Bunda. Naon ya? Ka dieu.
aya naon? Tuh, jelema ngabring ka dieu. Aya naon ya? Waduh, buah-buah bunda salah mere jadwal. Ih, bunda cari ngomongkeun ya. Tapi tuh jelas tuh kadar ieu. Ieu ka imah urang pasti tuh. Aya naon atunya? Rasul. Assalamualaikum. Rampes, waalaikumsalam. Tah, geuning, nu boga imahna aya. Aya datang ke mana-mana. Ari Abah jeung warga aya naon datang ka imah euje. Kuring datang ka dieu jeung warga rek muguhkeun berita anu nyebar di masyarakat. Cenah aya Amir teh nyegik alias babi ngepet. Ceuk saha eta teh? Mana buktina? Ah, eta geuning aya Amir beungar ngadadak. Ulah sok nuding-nuding kitu. Ye. Kuring beunghar ngadadak teh. Kuring menang duit kompensasi ti pamarentah. Tanah kuring nu di lemur belah ditu beunang ku jalan tol. Oh, pantesan atuh ari kitu mah. Hampurannya aya Amir cemul. Nya matakna ulah sok sirik ka batur. Piceun geura penyakit goreng hate teh. Soalna penyakit goreng hate teh hambur biayana. Nah, ce hambur biaya. Soalna teu ditanggung BPJS. Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada ulang jadi cita paruku, mending surah seri sunat segir babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka gokon, jangan kau mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.